أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Takdir Allah payaqulu maka nyarios jelema boga akal ida asbaha ma yaf'alullahu bihi hadal ida asbaha di mana waktu subuh-subuh atau isu-isu biasa kan urang ngemot teh isu-isunya kapan ika bingung jeung kabungah teh keur dina waktu isu-isu gitu. Otak lamun jam 11 sare pikiran kebingung dan ulah makan teh isu-isu bingung. Cuma jam 1 itu bisa sarenya udan we ayo sini jelema teh keur ayo udan we sare isu nanti baru bangun dari sare-sare astagfirullah katanya nyariosna teh mada yaf'alullahu bi naon perkara nu bakal Allah midamel ka abdi eta teh lain subuh urang angkat dagang jam 8 Gusti naon ngabadungan hati naon Allah midamel ka abdi ya tempo-tempo mana urang buka dagangan teh meme aya nu meuli geus datang menta mari nu ngamen dari pengemis kan pajokeun urang teh nah jadi teh can ngalarisan hayo muntah peta teu apa aku Allah dikirim teh nu ngamen cek Allah meme dagang maneh teh rek jadi pajukeun ku Allah maneh dihiburkeun aku Allah teh kitu ngalangkungan lagu nu rada gara kayak mereka jadi batur nu ngamen ka urang teh minimal keur ngahibur ka urang udah Allah apalkeun tadi jam 11 teh moal dibere berarti urang teh apa jeung nyawa keur udah gancan payung ge pemajikan geus minta duit Pak wujud terus urang teh geraya mengeunah teh ngan di mana keur nya komocan nyepang mah urang teh jual terus mah nauzubillah summa nauzubillah. Jadi anu diemutan keur jelema boga agama naon Allah bade midamel ka urang itu teh tiap waktu teh lain subuh unggul ya berikut ayeuna urang teh naon ieu Allah maparingan pada melankan urang samureuna jadi mana geus diuikeun urang ngaji naon Allah maparingan ka urang nah hari dipulengkeun ku Allah nah bade dibeultahkeun ku Allah nah ulah bicara ke ku Allah ulah makan gitu insyaallah mudah-mudahan sih dipanjangkeun di suara ku Allah amin ya rabbal alamin. Panadul gopilu mangka ari paningali jelema nu poho mah eta li nafsihi kana dirina jadi jelema nu poho ka Allah ningali ti kana dirina boro-boro berusaha keur salat nu keplong bisa nanti sorangan teh maka keur ngangkatkeun dua pandangan teh ka bisa urang teh nepikeun ka babacaan bisa ngalambaina nepi ka ruku sujud teh ka bisa sorangan beres urang gawe salam teh ya ngangkan diri nu geus bisa salat Allah maparingan derajat eta jelema salatna aya ngan dipaparingan derajat sahun di salat nama aya ngan hatena poho ka Allah bersalat gitu komo di luar salat ya keur angkat leumpang angkat tinggal subuhna keur lepat leungeun angkat tinggal leungeun bisa keur ka kare ka kidul kawetan asa bisa urang padahal urang teh bisa sebenarnya pro-pro ting sepuh nu ngora itu bisa iwal ditiasakeun ku Allah ngan ari nu pokokna bawan geus nya dinas pokok ka Allah eueuh we alamna tah mantak nu kapelong teh li nafsihi karena dirina jadi ngipayahan ka bojo ku urang teh ngurus budak ku urang nepikeun ka ngurus rumah tangga dan seurang nu bisa
padahal urang teh tiasa ngurus naon-naon, boro-boro ngurus keluarga, dalam ngurus orang nanti urang sakit putus. Ilmu diangkat mah urang bisa ngurus, urang teh kudu nanti istimewa sebenarnya. Mual kakantun sholat, mual kakantun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, mun bener bisa ngurus urang gitu. Sidik urusan Allah. Parubbama wakalahu, mangka terkadang ngawakilkeun ka itu si jalmi saha Allah ilaiha kana itu nafsu. Ilamun jelema poho ka Allah tak sok katingali dirina, maka terkadang ku Allah teh diwakilkeun ka kumamani eta. Sok rasakeun ka mun dagang kumamani, mun geuling kumaha ajeun, mun jaga kumaha ajeun. Tapi geus leupuh mana mangga Gusti nyangakeun, cenah Gusti. Jadi urang nyangakeun ka Allah teh geus 1000 nya, geus teh mah teu bisa walakaya. Nya numpang parahna geus teh mah disangakeun ka Allah teh geus digarotong ka karaji sangakeun ka Allah. Kerja jadi mampungan dan yang cairkan waktu sayang waktu jeng Allah di Korea teman. Kek ngadeukeutkeun urang ka Allah beurang jam 1 beurang bade sholat ka Allah. Eta ngagotong teu liburan pada awak beung. Keur mah awakna beung tuan teu pati warak pan kuduna teh hapan ka masjid sebenarnya. Astagfirullah. Ada ajengan ada loba teh salat kali 5 kali mau ke subuh mah. Lamun teh diudangkeun ku salat subuh da cigana moal harudang jelema teh. Cacah diadalan di tempat kadenge. Dibubrak-bubrak oge barudan teh nya ngulisi baeos semua udangkeun karep deui kita teh. Astagfirullah, lain udang sorangan gitu. Tuh. Jadi urang ciri rek leumpang ka Allah sakitu beurang. Mau awak ketekelan apa leutik hese ka masjid gitu. Kaleku papatom gitu nauzubillah. Ieu awakna leutik teu bisa hibar ka Allah gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Tanya urang awak dari aman sebenarnya. Ada keusian seperti loba tuang gitu lain anjing sebenarnya mau tuangan loba gitu. Tapi urang mah teu dipasian teu dieusian patuangan sakitu seueurna patuangan ku Allah nya tuanganna. Beuki leus urang. Nauzubillah summa nauzubillah. Tak ngaji 2 jam kan teuing teh kieukeun di moal. Astagfirullah. Terkadang ku Allah diwakilkan sok kumajeun. Mun bener maneh bisa ngurus sawah sok kumajeun. Mun anjeun bisa ngurus usaha sok kumajeun. Oh mata loba boro-boro teh aya aja boro paling terge teh jadi. Boro-boro paling terpanu pananyaan orang pintar ge barodo. Ledang itu ya di bulan anu bijil hujan ya rodohan kurang lima terbalik. Astagfirullah. Sanes teu balik justru Allah rek nyadarkeun hitungan anjeun teh moal teh mah bisa ngelekeun kana etangan Allah itu. Ya jajampean anjeun teh moal bisa ngadohikeun teh takdir Allah. Ya ujang PI mau bisa hasil bukti nama nambahan dia depan teh nauzubillah. Falatan jah maka moal bahja naon matori buhu anu diteangan anak gue dajal nu poho ka Allah si gobil teh. Falatan jah maka moal bahja naon matori buhu anu diteangan si gobil. Jelema pokok mah boro di akhirat di dunia lagi moal baca wangi teh nya kan
alhamdulillah geuning kata geus namun usaha jalan segala rupi nya KPSR juga nanti dupi sana gak usah berada tuh alhamdulillah ya 500 tumpah KPSR nembe kamari 200 tumpah ai daek mapan urang teh aya buktina cenah